Tapi ia mangrupa darna pika sakuna manusia no hirmo. Ia mangrupa jalan nuku di sorang. Kusakuna manusia anu berasa kalah-kalah bisa ditumpang, tuh bisa disimpan, sakabehna, terus jangan kahak ilmu natratina diri, sakumah janji, moga bisa dibuat di alam samemena. Sakabeh kejadian untuk mimah. Geus kungsi ditemungkeun, geus kungsi sawiwan harita, jodohna, adina, wajahna, cilakana, jalan kehidupan anak, ngan pena, kehalangan kulalang sepoh. Manusia kali ngejalanan anak, kamu bisa lupa, kamu bisa mungkin, kamu bisa nyukutin apa pasti. Panci mustari, mangsana gustata, bagaya di alam panimbaraan.